terus wae merangan ka Kanjeng Nabi teh kuari informasi geus tertutup. Oh, Amerika teh keur meujeuhna jadi polisi dunia ayeuna. Negara mana nu teu diacak-acak? Irak karena lekat dengan Islam gempur. Suriah karena lekat dengan syiar agama Islamna gempur. Yaman gempur. Mestina ieu teh kudu didemokrasikeun kabeh ku Amerika teh. Kudu manut cara negara urang. Mana negara nu kuat kuari Arab geus dicekelan geus dikaluhan sakedeung deui Arab ge bakal nuturkeun sakumaha di urang. Hari liburna geus moal Jumat tapi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la yatikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wallahu a'lamu bimuradi. Yas'alunaka bakal pada narakun ya ahli Mekah kain sirah Muhammad ya ahli Mekah tegas ahli Mekah anisati saking kiamat al-kiamat tegas waktu kiamat ayyana mursa iku kapan mata tegas kapan mursa utawi tekane kiamat. Kul ngucap sirah Muhammad lahum kadue ahli Mekah ilafat innama ilmuha yang pasti bahwa tawi ilmu nisa amata kudu kapan tinamu ya sa'ah ilmuha inda rabbi kutetap dalam sanding pangeran insun layu jaliha le orang lama martalakum hain sayu hiriya tegasara martalakum ya orang martalakum hain sayu waqatuha kada waktu nasa'alamu bimana putera maikut tetap dalam manafi illahu angin sapahuwa ya rabbi sakulat abot azumat tegese agung bisama yasa'ah sakulat abot yasa'ah azumat tegese agung yasa'ah bisabawati wal ardi dalam sakhe langit lan bumi ala ahlima ingat ahlina karena samawati wal ardi hauliha kenapa kawasa'ah layatikum oleh orang nate kawasa'in siraka bailah bau tatanamin kaget pajatan tegese tiba-tiba ya saluna bakal dakon ya ahli Mekah kabeh ka ing sira Muhammad ka anna kahafiyun kaya satu huna sira iku amat weruh mubalighun fi su'al iya iku kang nekakeun dalam soal ngabangetakeun dalam soal ana saking sahatta alim ta'amal amal alam ta ngawruhakeun sira Muhammad ing sa'ah kul ngucap sira Muhammad innama ilmuha ing pastina utai ilmu nisa indallah iku tetep dalam sanding Allah takidun ya iku ngukuhakeun walakin aktsarun nas tetapi nuaka manusia Allah ya'lamun iku orang nas kabeh anna ilmaha indahu ta'ala
insatuhuna ilmu sa'ah ikut tetap dalam sanding Allah Ta'ala hale mahaluhur ya Allah Ta'ala hale mahaluhur ya Allah. Kanjeng Nabi dakwah ka ahli Mekah nyaritakeun tentang tauhid litah robah sesembahan ulah ka Uzza Manat Lata tapi ka Allah. Kanjeng Nabi selalu nyaritakeun tentang tauhid. Kanjeng Nabi ngabejakeun tentang urusan dunia jeung akhirat. Kanjeng Nabi nyaritakeun tentang kisah-kisah nu baraheula teu lepas ti dinya tauhid, tazkir, wa'di, wa'id. Kitulah tentang Al-Quranul Karim. Tapi kulantaran iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah mah hidayah. Atuh kanjeng ge anu nyampekeun itu diberi hidayah mah teu bae. Tapi di zaman urang ayeuna jauh ka Kanjeng 14 abad anu silam. Ternyata di Indonesia masih mayoritas hidayah nyerusut kiaina tanpa pamrih. Aya rajaban dakwah terus di bidah-bidah ge ku Wahabi ku Persib terus baik. Muhammadiyah ngabidah-bidah terus baik. Muludan semulud rajaban sarajab terus baik. Malah nu diulah-ulahnya terus baik demi syiar. Indonesia berkat terus gigih para kiai na, masya Allah. Islam terus. Nuku indung bapana teu pernah dididik jana teh. Teu nyahoeun pangeran nu asli sebab neuleu unggal poe pemandangan di imah ngan narongton TV bae indung jeung bapa teh. Nitahan ngaji henteu, nitahan salat henteu sebab nyana ge boga rarasaan meureun nya aing nitah ka anak aing henteu. Tapi kan budak loyok sia di ka mana? Aing di Buludan. Buludan di mana? Di anu ke Isa, ke Cepot. Oh, jauh. Sia geus neuleuh Cepot. Heuh, kos kumaha? Atuh kos Cepot bae tah. Neuleuh nya. Di isuk Buludan di mana? Di anu aya aya kiai 1 juta umat. Barang di neuleuh ja neuleuh eta mah ja MZ teu. Pancena MZ geus payah tulangna teh mah. Terus budak kolotna marah. Woi, tak si mana siapa balik penting ha? Muludan bah, muludan di mana? Esa, ayah kiai pak. Siapa nolak kiai? Nolak kiai sia. Ayah abah emang itu, loba emang. Sia sok rajin nolak kiai. Emang gunaon gitu bah? Mungkin Asia hashtag mendingan cara abah bebas sialah mulu ujung kiai ieu haram itu menang ieu haram itu menang kayak sia teu ngeunaheun emang abah mah tilok abah mah beul ahli neraka bau sia jeung ngadawahan aing sia budak jaho samulud budak rajaban terus baik masya Allah di urang ieu di mana mah emang kumaha gitu di mana emang aya kos di Indonesia di Indonesia mah kitu bae terus ieu berkat para wali-wali Allah dakwah datang ka di Mesir sugan cara di urang ge henteu sugan di ditu di Suriah cara di urang henteu pokona mah negara
anu geus berbau-bau duit hese dakwah cara di urang mah terus baik. Masyarakat ya wani nyana teh kukumpulan ngumpulkeun duit hayu urang rajaban. Tah anu untung mah panitia bae tungtungna mah. Saware. Cara si eta kitu. Entah aja teu percaya ge ku masyarakat. Ai pemasukan diumumkeun pengeluaran teu. Sebelum saya tah ieu teh ya berhadapan jeung Kangjeng setiap mukjizat turun sampaikan ningali sosok Kangjengna wajah anu bersinar-binar tapi hidayah teu asup nang tangan mereka Kangjeng Nabi merangan mereka Kangjeng Nabi ngahina ngejek ka Kangjeng Nabi. Masya Allah urang mah anu iman ka Kangjeng Nabi ketika aya orang Denmark ngahina ka Kangjeng Nabi sia goblok lamun deukeut ka aing pokona ngadu jeung aing urusan eleh menang teu jadi ukuran penting belut bae mah wani anu Indonesia boro-boro urusan eta jihad rebut cewek gelut di Indonesia mah penting mun cenah geulis menyon gelut bae di Indonesia mah tolol urang Indonesia geus puguh jabatan garlut geus puguh limbah garlut oh perebut jabatan teh lain leutik-leutik gelut daun bae dikerahkeun miliaran rupiah perebut jabatan gelut ngaranna ulah ning sakelas bupati gubernur presiden sakelas lurah aya nu beak 5 miliar bebeunanganna mah wallahu alam bisawab eta teh pan gelut ngaranna nu kos kita gede teuing lah meureunana lurah mah RT masih gelut ribut RT kita kos gitu ribut di urang teh ribut limbah mah geus puguh limbah pabrik golok sing harutet golok eta teh ribut tuh kos kitu ngaranna masyaallah awewe diributkeun deui bae cewek wah atuh komo agama di urang di Indonesia teh wawanena gede jasa mana gedena teu puguh permasalahan anak dan bom bunuh diri geus aya jegung nyaho jihad nyaho lain atuh cak Habib Umar teh mah jihad itu harus fisabilillah di jalan Allah ieu mah di jalan Tamrin kan Allah karim ayo bermunculan eta teh nembongkeun wawanen urang Indonesia awas perhatikan eta teh warning sen hai Kristen jangan macem-macem ulah-ulah ngalawan sia jihad fisabilillah pae ge aing teh sorga kakarak urusan leutik sanggup bunuh diri aing ye urang Indonesia emang kuari lamun tidak bunuh diri emang tereken daekeun emang kunaon kitu sarusah kabeh daekeun geus lah daripada diimah aing diputuhan bae ku pamajikan dicarekan bae ku pamajikan ditangurutan pamajikan mending bunuh diri aing geus aing pokona mah memeh bom nu asli majong nih ka dieu petasan di Indonesia mah emang kumaha gitu Masya Allah wawanena lumayan mana kanyahoan wawanena lumayan perang Irak urang Indonesia aya perang Palestina aya urang Indonesia kawin malah di Palestina nanaonan teh si budak lain perang kawin tapi kan geger dunia jih budak milu perang berarti di Palestina kawin deui uyuhan laku teh budak deui kan Suriah urang Indonesia malu Taliban urang Indonesia jih urang Indonesia mah loba kuloba-lobana jadi berarti geus teu kakaper ku negara malah loncor Allah aja saya Indonesia baheula we 135 juta kuari geus 150 juta kuari geus 250 juta eta teh anu aktif nyeun KTP atuh pun modal sia teh teu boga KTP teu boga KTP teh ambal aya tah 300 juta manusia aya di urang ya Allah loba mantak malah loncar teh kanyawan nyahona orang mah geus katangkep bae jamaah haji rombongan melalui lewat Filipina tertangkap jeuh emang aya nu lewat Filipina gitu geus katangkep urang nyaho bae eta kakarek nu nyahona doang
diposok ketika bangsa Indonesia diliuk-liuk urang nyeri lamun neuleuh kayaan posok kiai dicekelan huluna di kampak dah kumaha teh bae ustad dicekelan di ragaji set deuk teh nyeri kumaha nu sabenerna mah tuh lamun ditayangkeun dibejakeun buang kawarah amat eta urang posok anu boy buang kawarah deui polisi teu bisa ngamankeun goblok meureun cenah ditangamankeun ieu ustad dicekelan ceulina diragaji ieu polisi kok teu ngamankeun lamun polisi di Indonesia beragama Islam ngamankeun gereja kunaon nyana polisi talak Kristen Katolik nyana di dieu teh rek ngamankeun goblok meureun polisi